Melak jagong jadi jukut, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Eta papatah kolot baheula teh bener pisan, karasa ku urang ayeuna, kasaksian pisan, utama namah dina omongan. Lamun urang ngomong alus ka batur, hiji saat urang ge bakal menang ka alusan ti batur. Nya kitu deui, lamun urang ngomong goreng ka batur, komo bari nganyenyeri mah hiji mangsa bakal tumiba ka urang ka gorengan deui. Papatah kolot anu dieu mah geus pada apal, tapi aya hiji anu sok dipopohokeun, nyaeta melak jagong jadi jukut, melak jukut jadi jukut. Sakilas mah teu kaharti, sok we cobaan ku sorangan mun hayang bukti. Lamun urang melak jagong pasti jukut sok milu jaradi, tapi lamun urang melak jukut nya jadinya teh jukut deui. Can aya kacaritakeun lamun urang melak jukut terus jaradi jagong, can aya. Tah dina kahirupan sapopoe ge tinangtu urang teh geus pada apal, ngan masih keneh loba anu teu sadar yen lamun urang nyieun hiji kahadean sok loba gogoda anu antukna bisa jadi goreng. Sarua jeung jagong anu dipelak tadi, lamun diantep lila-lila mah eta si jagong teh hirupna bakal kaganggu, sabab sari-sari dahareun bakal beak ku jukut anu ngilu hirup di gigireunana. Kaituna mah si jagong teh bakal bisa buahan tapi teu sampurna. Moal jagongan, malahan mah teu mustahil eta si jagong teh bakal paeh. Intina mah cape melak tapi teu ka arah hasilna. Ku kituna tong sok ngarasa aneh, lamun nyieun kahadean sok aya batur anu teu panuju. Loba jalma anu ngewa, malahan loba anu pipilueun ngaruksak kana eta kahadean. Dina kondisi eta wayahna urang kudu bijaksana dina mereskeun masalah, sangkan caina herang laukna beunang. Seperti urang melak jagong, nah kudu dibersihan jukutna ku cara anu bener, sangkan eta jagong bisa hirup nepi ka dipanen. Ulah nepi ka jukut beak jagong kabeh kababad. Tah sabalikna, lamun urang melak jukut pasti bakal jadi jukut moal jadi jagong. Dina kahirupan sapopoe oge sarua, lamun urang milampah ka gorengan hasilna ge pasti bakal goreng moal aya anu alus. Hampura kabaraya, hapunten kasepuh, teu aya maksud mapatahan ngojay kameri, ngajarkeun luncat ka bajing, da ieu mah ukur nepi